Bismillahirrahmanirrahim. Pupujaning hate indung berang jeung peuting kamelang bapak hidup aina di ais ku mamah di ais panungtungan anaknya sababaraha taun ka tukang hidup aya dina kandungan nu jadi indung 8 bulan hidup aya dina rahim nu jadi indung anu sakitu sabarna anaknya gubrang hidup lahir ke alam dunya hidup dirawu di pangku diceri-cerikan kudu jadi indung cerik baca berena Allah parantos nitipan amanahnya eta hidup anaknya mama hidup cerik ke Allah sujud ke Allah saking kubungahna hidup diceri-cerikan cerik baca anaknya digulang gaper ditiupan kudu jadi indung ya Allah hatur nuhun ieu teh geuning putri abdi anu sakieu sehat hina tepungkeun jeung jodoh anu aya dina sapertosnya nama maka hidup tah eta anaknya doa nu jadi indung di mangsa hidup kumaha ka alam dunya mustajabah ayeuna hidup barengan rumah tangga qadarullah eta salah sawios doa mama hidup anu diijabah ku Allah hidup muntang kanu jadi bapak yang salilai hidup gumantung kanu jadi bapak anaknya bapak hidup nu gulupet nyawa ngabelaan hidup teringat hujan teringat panas teringat kanyeri nu dina awakna nu aya dina emutanna ya Allah papadina nabi kakiatan papadina nabi kasabaran pikeun ngadidik putri abdi papadina nabi kakiatan pikeun ngilari rezekina anu halal anu barokah tah eta anaknya hiji bapak anu hebat bapak anu sumbang mikanya mikadeudeung ngadidik putra-putrina alhamdulillah tuntut ditilitikan ka ditu ka dieu digagandong kudu jadi bapak bapak teh anu sakitu nya anu sakitu melangna ka hidup anaknya milari rezeki anu halal anu barokah ngabelaan hidup ku kituna anaknya aya keterangan ridhohi fi ridho walidain suhtulohi fi suhtil walidain ridho Allah teh gumantung kana ridho nu jadi indung jeung bapak benduna Allah oge sami anaknya gumantung kana bendu nu jadi indung jeung bapak anaknya mangga mapah lalaunan ka payun bapak disarangan ku mama Neng alhamdulillahirabbil alamin junduk waktu nigang mangsa hidup anaknya mama ayeuna kudu ngaleupaskeun mama mangga apa mayun ka Neng mama dilepaskeun aisanana diecekeun aisanana bismillah Allahu akbar mama tos teu ngagaduh-gaduh deui putri mama titipkeun ka Allah titipkeun kanu kagunganana salami ieu putri mama di ais dipikamelang dipikanyaah ayeuna kedah diecekeun kedah dilepaskeun mudah-mudahan mama sing ikhlas sing ridho dititip mama geus mama ridho ikhlas ngelepaskeun putri mama dihapunten kalepatanana barokallah anaknya hiji indung anu sabar dirangkul mama hatur nuhun mama hatur nuhun ya Allah ieu pandangan anu mustajabah sing salawasna bisa ngadoakeun hidup anaknya pandangan indung mah mustajabah mementa ka Allah insyaallah diijabah lilina bismillah Allahu akbar bapak tos dengan gaduh-gaduh dari tuan putri kewajiban bapak tanggal lolor bapak insyaallah mung dugi ka dinten enjing dititipkeun kana kagunganan kanu kagunganana putri bapak dititip ku bapak ridho ikhlas ngelepaskeun tuan putri dihapunten
ngadi bisa lawas tiasa musapan abdi. Bapak mama sing panjang Yusuf sakan salamina tiasa ningalikeun abdi aya dina kaayaan baca. Sakan salamina bapak tiasa ngadoakeun sareng musapan abdi. Cium anak tenangan bapak. Jazakallah khairan katsiran doakeun abdi saterasna bapak. Sakan lungsur rahmat barokah pikeun abdi mama. Neng payunan mama cari saya. Diteuteuk mama. Diteteupku. Neng aduh. Mama anu sabar. Rasakeun di mana hidup manggih kabunga. Indung pangheurana keprok surang anak ieu. Indung mah aya di setiap saat. Tong bari hidup ayeuna masih lalagasan insyaallah nepi ka hidup ngarumah tangga indung mah teu woleh nyaah teu woleh deuduh ka hidup ku hidup kantos kasemtah mama anu sakieu sabarna ku hidup kantos kajaheutan manahna tanpa sadar ku hidup kantos disesetak dipiwaran mama pangyanakeun itu mama hoyong ieu mama pangadamakeun anu eta hiji dosa anu teu karasa anak ieu sadimpen dina lahunan hidup anak ieu nyuhunkeun barokah nanti nu jadi indung diusapan ku mama masakan neng. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hapunten abdi ya Allah, hapunten dosa sareng lepat abdi anu sakitu ageuna. Abdi rumaos putri anu tajan tiasa ngabagjakeun jadi indung. Hatur nuhun parantos ngahadirkeun hiji indung anu sabar, hiji indung anu ikhlas, indung anu nyaah ka abdi salami ieu. Kukituna panjangkeun yuswana ya Allah, sehatkeun lahir batin. Ngalih ka Bapa. Dilungsurkeun di lalaunan sampean mamahna, barokahna geus anak ieu. Indung teh indung teh anu sok anu ngandung. Mudah-mudahan barokah pikeun hidup. Diteuteuk bapak hidup. Hiji bapak anu kuat diteuteupkeun neng. Bapak anu sabar. Bapak anu bijaksana. Bapak anu teu woleh ngahampura anak ieu. Boro-boro hidup dina kaayaan benar, dina kaayaan salah. Ayo dibela kudu jadi bapak. Tetep dibela kudu jadi bapak. Bapak, ya Allah, sing sehat putri abdi, sing gede milik putri abdi. Tara aya bahasa anu goreng, tina lambe anu sakitu saena, didikanana anu sakitu hebatna, sehingga hidup ayeuna tiasa janten putri anu berguna. Eta sasawios dididikan hiji bapak anu hebat. Rau sampai anak simpan dina lahunan hidup. Astagfirullahaladzim diusap masakan apa batina pagjakeun dunia akhiratna ya Allah ya Rabbi. Di elam lahunan segitan sampean bapak angkat harkat derajat martabat tu jadi bapak anak ieu. Lungsurkeun deui sampean bapakna ngalih ka mama. Saur katerangan sorga aya dina dangkal sampean nu jadi indung geulis anak ieu. Suhunkeun sorga eta ka Allah. Suhunkeun ridona ikhlas nanti nu jadi indung. Sampean mama saya bismillahirrahmanirrahim ka rumahna ya Allah. Sing diageunkeun milik rezeki nanti sapat rumahna dirangkul. Dicium. Di mama. Hapunten laksana kasalahan abdi. Abdi ayeuna sejak pamit, sejak undung di payunan mama. Abdi sejak ibadah ka Allah ngalangkungan akad nikah. Kukituna doakeun abdi. Hapunten dosa abdi, ikhlaskeun abdi. Mugi ngalangkungan doa mamah nu mustajabah sing diijabah doa-doa abdi. Nuhun salami ieu mah terus jadi mamah anu kuat. Hatur nuhun salami ieu mah terus jadi mamah anu sabar ka abdi. Mugi kasayang mama sini balas ku Allah. Mama sing sehat, panjang yuswa kalian bagja dunia salat akhirat. Beral gelis anaknya, beral jungjulan. Mama can bisa ngawujudkeun segala rupa kahiyang hidup. Hampura mama, isi salah kadidik hidup. Beral gelis
kawitanku bismillah geura seorang lawang kabagjaan anu can bisa ka seorang jeung mama. Doa mama, bismillah mama, marangan hidup mugia hidup sinja di rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Dicium pandangan mamahna geulis, ditiup kun-kunanana ku mamahna, ya Allah ya Rabbi. Mung kakiatan Allah anu tiasa musik malikeun putri abdi. Ijabah doana ya Allah, ijabah doana ya Allah. Ngalih ka apa geus anake? Karomahna tilu cari bapak. Mudah-mudahan hidup sing aya dina kabagjaan. Pamit di payunan Bapak, abdi sejak undur di payunan Bapak, kukitu doakeun abdi, tikahkeun abdi, abdi sejak ibadah ka Allah ngalakukan akad tikah, kukitu widian abdi apa ridokeun abdi, mugia ngagungan doa Bapak nunggu stajabah, sing diijabah doa-doa, ijabah sagarupi pamaksaan abdi, belah gelis anak ini dihampura cucu. Sing gede beli ke rezeki, hampura Bapak, hampura Bapak, tidak bisa ngabagjakeun hidup salila ieu anak ini. Hampura Bapak bisa salah ngadidik hidup salila ieu, hampura anak ini. Rupi pamaksa dan hidup, amin. Ya Rabbal alamin. Dicium pandangan Bapakna, ditiup mun-munanana, ya Allah ya Rabbi. Mung kagiatan Allah, anu tiasa musik malikeun putri aku, kituna ijabah ya Rabbi. Ngagesna ka tanah geus anak ini dicepengan palangan mama sareng apana. Diteuteup ku mama sareng apana. Ngalangkungan doa insan hamba Allah anu sabar ieu. Hidup gumangan ka alam dunya geus. Bapa diri ibarat doa Rasul ka umatna mustajabah geus anak ini. Doa indung jeung Bapa nembus langit ka 7 teu aya hisab diijabah. Hidup alhamdulillah mama masih kene cuman Bapak masih kene sehat, masih kene tiasa ngadoakeun hidup. Eta hiji kabagjaan anu tayahigana. Mumpung masih kene sehat, ku hidup sumurkeun doana ikhlasna insyaallah aking mugia sing jantan barokah dikeun hidup. Mugia anakku panjang tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga rezekiku sing soleha, sing sultan kepaisan disoka. Ya Allah, ya sing diserakan berkesan sing ibadah takwa di waktu Bapak. Dihapunten kana patrina yang masalahnya. Alhamdulillah lagi eta hiji doa anu kalintang saena. Amanat di hiji Bapak anu soleh. Neng ulah hilap kana 5 waktu. Hidup sing salawasna tumbuh taat ka Allah anak. Angkat harkat derajat martabat Bapak hidup di dunia jeung di akhirat.
dirangkul gelis ditangkep dua nana. Hatur nuhun mama bapak barokallah ya Allah ya Rabbi. Hatur nuhun ya Allah, hatur nuhun ya Allah, hatur nuhun ya Allah. Anu soleha ya Allah, titipan abdi putra putri anu soleh-soleha ya Allah ya Rabbi. Ijabah doa abdi ya Allah, ijabah doa abdi ya Allah, ijabah doa abdi. Titip mama abdi di surga na Allah, titip bapak abdi di surga na Allah. Bukakan lawang surga pikeun ibu nama abdi ya Allah. Anu salami peratus mikanya mika deudeuh ka abdi sareng didik abdi anu sakieu janten jalmi anu berguna pikeun sabangsa jeung agama. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekarang oke biasa kapali payun dipalih ditu masih kene mama cari kela mama teteh bunga mangga dipalih ditu salina aneprok nengalih kateh bunga diteuteum tetehna sanajan indung mah moal aya gantina geulis anaking tapi ieu hiji lanceuk teh gaganti itu. Sanajan indung mah moal aya moal bisa digantikeun tapi sami kanya akade nu jadi lanceuk. Dan anu pernah dilakukan ku hidup doa ku fitna mugia dina ieu saat ku Allah sih ditebihkeun sagala rupi kaawanan mugia hidup sadayana putra putri papa kali ibu sing janten putra putri anu soleh-soleha runtut raut sauyuna sing tiasa mukakeun lawang surga pikeun ibu ramana. Amin ya rabbal alamin. Dirangkul teteh katopongkeun ka sono areboskeun kana cepilna beral geulis anak mugia ngalantungan teh doa teteh sing diijabah sagala rupi doa-doa abdi cium pantanganna. Hatur nuhun mangga ngalih ka Eri abi mana Eri sanajan bapak moal bisa digantikeun sosok bapak moal aya gantina tapi ieu bak lanceuk hidup anak ieu saminya dedeuna sapertos bapak hidup ka hidup kanyaahna perhatianan anu sakitu ageuna eta hiji kabagjaan pikeun hidup dicium pandangan aana. Punten aa sakami ieu abdi lepas mugia aa sakami ieu mikanya mika dedeung abdi sampura aa nanti aa ikhlas ridho berat sing gede beli gede rezekina sampura aa salila ieu aa perhatikeun hidup saking aanya ka hidup anak berat sing salawasna aya dina kabagjaan. Mudah-mudahan hidup sing jadi rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah dicium pandangan anak ngalih ka aokeun maka lainna kabagjaan lahir batin dunia akhirat dicium teras di ngalih ka apa mangga sami saraha mangga sok ayeuna dirangkul aokeunna dirangkul hapunten teteh berat teteh hapunten alami ieu pilih aya kalepatan hapura didoakeun ku abdi mugia teteh sing baca sing jadi istri soleh. Amin ya rabbal alamin. Dicium pandangan tetehna alhamdulillah mangga ayeuna kawa heni aa ka mama barokah Allahu akbar. Mudah-mudahan sing jadi pangijabah pikeun kulawargana bapak mama kalih ibu Titi. Alhamdulillah. Teras ka Teh Iis putra putri anu sabar, putra putri anu runtut raut, putra putri anu salawasna bisa ngabubungah ngabagjakeun menjadi indung jeung bapak sing arageun milik rezekina ngalangkungan doa sepuh hidup anu sakieu nyaah dedeuna ka hidup mangga teteh apalih dieu. Alhamdulillah Teh Iis sareng Pak mangga alhamdulillah ciri nih hidup sedeng mikanya mika deudeuh anaki mangga bapak paling dieu kanya akan deudeuh anu sakitu angeunna ka hidup perhatosan anu sakitu saena mudah-mudahan marantengan 100 ngadoakeun hidup sing ayeuna pangijabah
dijabah Allah amin dirangkul si gede-gede rezeki dirangkul teteh alhamdulillah keberal geus aki beral junjungan dihampura ku teteh mudah-mudahan dikawinkan ku bismillah hidup sing aya dina kabaikan lahir batin dunya sareng akhirat jadi rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin mudah-mudahan hidup sing salawas janten putri anu solehah seueur nu mikanyaah seueur nu mikawawas ayeuna urang teraskeun kana Bismillahirrahmanirrahim. Salirana Bapak di piwarang tamas nengnang. Astagfirullah roba khotoya enggak sasarangan Bu sanajan ieu sagayung cai insyaallah sing bisa meresikeun penyakit nu aya dina diri hidup sing bisa meresihan
ririwit beruwit nu aya dina raga hidup. Hidup sing ditebihkeun dina panyakit lahir, hidup sing ditebihkeun dina panyakit batin, diibakan kudu jadi indung. Hidup sing salawasna mulus rahayu, berkah kalawan salamet, beranggelis beranaking geura bukakeun lawang kabagjaan mugia Allah ijabah sagala rupi pamaksanan hidup. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Amin ya rabbal alamin. Mangga mamah apayun mamahna saking kunyaahna nu jadi indung anaki terido hidup ka tirisan, terido hidup ka tirisan mucicit. Indung mah aya di setiap saat disimutan ku kanyaah gelis anaki hidup sing mulus rahayu berkah jeung salamet anaki. Alhamdulillah mangga neng ada mangga dieukeun deui dilebatkeun deui acungkan deui. Allahumma bapak kapayeun telepon suci ku apa dikucuran neng wudu. Neng wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Eta amanat dinu jadi bapak anak hidup ulah hilap kana 5 waktu. Ka Allah prakgeura ngadoa ka Allah. Doakeun mama hidup, doakeun bapak hidup, insyaallah doa di hidup bisa mukakeun lawang sorga pikeun ibu jeung ramah hidup. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hidup sing salawasna jadi putri anu solehah, anu nyaah, anu deudeuh, anu hormat kalau jadi indung jeung bapak hidup. Sanajan hidup ayeuna bade rumah tangga tapi insyaallah hanya kadeuh nu jadi indung jeung bapak mah teu aya kendana anaki. Insyaallah teu waleh aya doa kitu jadi indung, teu waleh aya doa kitu jadi bapak. Maka apa teh paling dieu digendeng kehidupan hidup sing amis sapertos permen ieu. Rumah tangga hidup oge sing amis sapertos permen ieu ditebihkeun ku Allah payeuna. Ieu atos kencring eta teh amanat di mamah sareng apa di mana hidup dirizkian ku Allah anu langkung. Sedekah anaki seueur sedekah insyaallah hidup kajembar rezekina, luas rezekina. Artos kencring 500 teh janten 5 triliun ajak bapak sareng ibu ka Mekah ka Madinah. Istajib ya Allah doana. Ayeuna koneng disedekahkeun ka sadayana, disawerkeun insyaallah niatkeunna sedekah anaki. Mudah-mudahan sing digentos deui ku Allah anu langkung ageng, anu langkung seueur. Mudah-mudahan hidup sing salawasna teh kabarokahan. Mangga alhamdulillah wur masih keneh seueur. Mangga neng calik disud damis ieu pakinten mocoblat di dieu seueur pisan lempatna. Hapunten anu kasuhun mung Allah anu kagungan kasampurnaanana. Abi mah pakinten bodoh jami teu aya katiasa begitu mah hapunten anu kasuhun. Mugia ibu bapak sadayana anu salami paling ngadoakeun neng aneun sing diijabah ku Allah sanggarupi pamaksadanana. Kana ieu anu cimok siraman odat fotografi aturkeun nuhun kana nalipun hatosanana ditutupku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kageha neng tiasa digandung kuduaan diangkat kanggo dokumentasi kutiluan hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.